Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 20 hiji. Pangluhurna. Wakila jeung dicarioskeun naon man lapad man. Man ari sahaning jalma tolaba eta nyuprih ieu si man syai'an kana saperkara. Wajada bari sungguh-sungguh ieu si man, wajada tah bakal manggihan itu si man. Man ari sahaning jalma qoro'a eta ngetrok ieu si man al baba kana panto, walaja bari madep ieu si man, walija tah bakal asup itu si man. Wakila jeung dicarioskeun di naon bi qadrima, lapad bi qadrima. Bi qadrima ku saukuranana perkara tataanna anu ripuh anjeun, tanalu ngarawatan anjeun makana perkara tatamanna anu ngarep-ngarep anjeun kana eta emak. Kila dicarioskeun naon yahtaju lapad yuhtaju. Yuhtaju dipikabutuh fi ta'alumi dina ngaji wa tafakuhi jeung ngaji fikih ngarti. Naon ila jiddis salasati sungguh-sungguhna tilu golongan. Al muta'allimi nyata kahiji jalma anu ngaji, wal ustadzi jeung kaduana guru, wal abi jeung katiluna bapa. Ingkana lamun mah bukti itu ab fil ihya'i eta tetep dina nalika hirup. Ansyada parantos nganasyidkeun ka kuring saha asy-syaihu al imamu al ajalu al ustad Sadiduddin Asy-Syairazi li Syafi'i, kagungan Imam Asy-Syafi'i. Al jiddu ari sungguh-sungguh fi yudni eta ngadeukeutkeun itu jiddun itu sungguh-sungguh kula amrin kana saban-saban urusan syasiin anu jauh. Wal jiddu jeung ari sungguh-sungguh yaftahu eta mukakeun itu jiddun kula babin kana saban-saban panto muglakin anu dikunci anu ditulakan gitu. Wa haqqu khalqilahi jeung ari anu pangahak-hakna ti makhluk Allah bilhami kana ngabogaan cita-cita. Imruun eta teh jalma zuhimatin anu ngabogaan cita-cita, yubla anu bakal dicoba itu si imruun bi aisyin ku kahirupan deuikeun anu rupek. Wa minad dalili jeung tina sapalih dalilna gitu. Alal qodoi kana qodo Allah wa hukmihi jeung kana hukum Allah. Bu usul labibi ari ripuhna jalma anu berakal. Wa tibu ainsyil ahmaki jeung senangna kahirupan jalma anu kurang akal. Lakin naman tatapina ari jalma ruziko eta dirizkian ieu man alhija kana akal sampurna, urima tadi halang ieu si man algina kana kabeungharan. Didani eta teh dua lalawanan. Yaftariqoni anu misah duanana. Aya tafarrukin atau aya tafarruku tegas nama anu misah duanana. Tegas nama aya tafarrukun tegas nama eta anu misah gitu. Wa ansyada jeung parantos nganasidkeun deui itu Syekh Imam Ajal Ustaz Sadiduddin Asy-Syairazi teh li ghairihi kagungan liana Imam Asy-Syafi'i. Tamannaita kana lapad tamannaita. Tamannaita ngarap-ngarap anjeun antam sia kana yen jadi anjeun. Fakihan kana jadi jalma fakih kana ahli fikih. Munadziron tur ahli pidato. Bigeuri inain bari ku henteu ripuh. Wal jununu jeung ari anu gelo pununun eta rupa-rupa. Walaisa jeung henteu naon iktisabul mali ngasabna neanganana harta duna masyakotin eta henteu ripuh. Teu ari neangan harta teh eta henteu ripuh, tegasna mah ripuh gitu. Tahammulu anu mikul anjeun hakana itu masyakoh pikul.
Pal ilmu tuluy ari ilmu kaifa yakunu eta kumaha bukti itu ilmu kumo ilmu gitu. Qala ngadawu Abu Thayyib Imam Abu Thayyib walam aro kana lapad walam aro jeung teu ningali kuring pi uyubin nasidina aibna kacacadanana jalma aiban kana aib kanaksil qadirina teu ningali kanaksil qadirina kana seperti kurangna jalma anu kawasa alat tamami kana nyampurnakeun wala buda jeung mistili tolibil ilmi pikeun jalma anu nyupri ilmu min sahrin tina min sahril layali tina hudang hudang tipir di pirang-pirang peuting. Kamakila bari teu beda kamakola bari teu beda seperti yang geus ngucap sa syairu ki syair biqadril qaddi kana lapad biqadril qaddi ku seukuran karipuhan taksabu menang bagean anjeun al maali kana kaluhuran paman atu ari saning jalma tolaba eta nyuprih ieu si man al ula kana kaluhuran saharo tah kudu hudang ti peuting ieu si man alayalia dina pirang-pirang peuting tarumu neangan anjeun al izza kana keagungan sumatanamu tuluy sare anjeun lailan dina waktu peuting yagusu teuleum al bahro kana laut sahaman jalma tolaba anu nyuprih ieu si man alalia kana inten mutiara kana mutiara ulul ka'bi ari kaluhuranana jalma anu mulia bil himami eta tetep ku pirang-pirang himmah al awali anu laluhur wa izul mar'i jeung ari kagagahanana hiji jalma fi sahri layali eta tetep dina hudang ti pirang-pirang peuting tarok tu ninggalkeun kuring annauma kana sare Robbi duh pangeran abdi fil layali dina pirang-pirang peuting li ajli ridho karna arah-arah ridho anjeun ya maulal mawali hei zat anu ngurus pirang-pirang anu diurus waman jeung ari saning jalma roma eta neangan atawa eta nyuprih ieu si man ala kana kaluhuran al ula kana kaluhuran min goiri kadin bari tetep ku henteu naripuh gitu ado atah noler ieu si man al umro kana umur fi talabil muhali dina nyuprih perkara anu mustahil fawafik atuh muga maparinan taufik anjeun gustini ka abdi ila tahsili ilmin kana ngahasilkeun ilmu wabalik jeung muga nganepikeun anjeun gustini ka abdi ila aqsal maali kana panungtunganana kaluhuran ittakhid kudu ngajadikeun anjeun alaila kana peuting jamalan kana jadi onta kana jadi tunggangan gitu tegasna onta teh tunggangan tudriku anu bakal manggihan anjeun bihi ku itu lael amalan kana cita-cita qala ngadawuh sa musannif waqad ittafaqo jeung nyatana sarua li kakuring naon nadmun hiji nadman fi hadzal makna dina ieu makna man sya'anya talapad man sya'a mana risaning jalma sya'a eta karep ieu si man ayah tawiya kana yen ngumpulkeun ieu si man amalahu kana cita-citana ieu si man jumalan kana
sakabehna jumalan kana sakabehna falyatakhid tah kudu ngajadikeun ieu si man lailatan kana peuting fidarki hadina manggihanana itu amalahu teh pirang-pirang cita-citana teh ngajadikeun jamalan kana tutunggangan kana onta iklil kudunya eutikeun anjeun to'a maka kana kadaharan anjeun kaya tuhdo karena supaya dibageanan anjeun bihi ku itu saeutikna dahar ku itu qalilut ta'am sahron kana hudang ti peuting in syi'ta lamun mah karep anjeun ya sahibi he babaturan kuring antablugo kana yen nepi anjeun al kamala kana kasampurnaan wakila jeung dicarioskeun naon man lapad man manari saning jalma asharo eta ngahudangkeun ti peuting itu si man nafsahu kana dirina bilaili dina waktu peuting faqad farihatah nyatana bungah naon qalbuhu hatena itu si man bina hari dina waktu beurang wala buda jeung misti dilitolibil ilmi pikeun jalma anu nyuprih ilmu minal muwadzabati tina dawam langgeng ala darsi kana pelajaran wa takrori jeung ngabulak-balik fi awali laili dina kawitan peuting wa akhirihi jeung dina akhirna itu lail fa inna ma da saestuna perkara waktu anu tetep bainal isya'i antarana isya wa waqti sahri jeung waktu sahur waktun eta waktu mubarakun anu diberkahan gitu ya talibal ilmi he jalma anu nyuprih ilmu Bashir kudu ngamistikeun anjeun alwara kana apik wajanib jeung kudu ngajauhan anjeun anaw makana sare wahdar jeung kudu sieun anjeun asyab'a kana wareg dawim kudu ngalanggengkeun anjeun ala darsi kana pelajaran la tufarik ulah misahan anjeun hu kana itu darsun fal ilmu tuluy ari ilmu bidarsi ku ngaderes aku pelajaran gitu koma eta hasil itu ilmu wartapa'a jeung nambahan itu ilmu wayagtanimu jeung ngalap barokah itu si tolibul ilmi ayyama hada sati kana poe anu alanyar wa anfawana syababi jeung dina awal waktu ngora kama baitu basa seperti perkara kila anu geus dicarioskeun ieu mah bi qadril qaddi nya talapan bi qadril qaddi ku saukuranana karipuh tu dibere anjeun makana perkara tarumu anu nyuprih anjeun kana eta emma aman atu ari sahaning jalma roma eta nyuprih ieu si iman almuna kana cita-cita lailan dina waktu peutingna yakumutah hudang itu si iman wa ayyamal hadasati jeung kana pirang-pirang poe anu alanyar fagtanim tah kudu ngalap kauntungan anjeun kana itu ayyamal hadasa ala ingat innal hadasata saestuna poe anu alanyar la tadumu eta moal langgeng itu hadasah wala yujhid jeung ulah ngaripuhkeun itu si talibul ilmi nafsahu kana dirina itu si talibul ilmi juhdan kalawan karipu saestuna wala yudib jeung ulah ngalemahkeun itu si talibul ilmi an nafsa kana diri hatayan qati'a sehingga ia nerima pegat itu si talibul ilmi anil amali tina amal pagawean gitu. Bal yasta'malu balik tak gawe itu si talibul ilmi arif kok kana alon kana lembut gitu
secara lemah lembut. Bidzalika dina itu amal. Waribku bari ari alon lembut, lemah lembut teu gurung gusuh gitu. Aslun eta jadi modal pokok azimun anu gede fi jamil asya'i dina sakabehna pirang-pirang perkara. Qala ngadawu sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala inget inna hadzal dina saestuna ieu agama teh matinun eta anu kuat. Fa'augilu atuh kudu ngajalankeun. Aranjeun kabeh memperdalam ge bisa ini augilu teh. Pihi dina itu din biripkin kalawan lemah lembut kalawan alon. Wala tabgud jeung ulah ambekan anjeun ala nafsika kana diri anjeun ibadatallahi kana ibadah ka Allah. Fa innal munbitta dasaestuna jalma anu pegat gitu nya ripuh la eta moal bisa megatkeun itu munbit ardon kana jagat tegasna moal bisa lempang acan gitu. Qata'a tegasna moal bisa megatkeun itu munbit. Wala jeung moal bisa netepkeun itu munbit dohron kana tutumpakan. Abuqa tegasna mah tutumpakanana. Itu tegasna moal abuqa tegasna moal bisa netepkeun gitu. Abuqa tegasna moal bisa netepkeun itu si munbit kana tutumpakanana. Wa qala jeung ngadawuh Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsu ka ari diri anjeun matiyatuka eta tutumpakan anjeun. Farfuk atau kudu lemah lembut anjeun, kudu alon anjeun biha kana itu matiyah. Wala buda jeung misti dili talibil ilmi pikeun jama anu nyuprih ilmu minal himmati tina cita-cita al aliyati anu luhur fil ilmi dina ilmu. Fa innal mar'a dasaestuna jalma yautiru eta bisa hiber itu mar'un bihimmatihi ku cita-citana itunya itu si mar'un, semangat cita-citana itu mar'un. Katoiri bari teu beda sapertikeun manuk yautiru anu bisa hiber itu toer bijanahaihi ku dua jangjangna itu toer. Qala ngadawuh Abu Thayyib Imam Abu Thayyib ala qadri kana lapar ala qadri ahlil azmi netepan kana ukuran ahli pangazam gitu. Takti datang naon al azaimu pirang-pirang pangazam, pirang-pirang pangarep gitu. Wa takti jeung datang ala qadril karimi ka netepan kana ukuran kamuliaan naon al makarimu pirang-pirang kamuliaan. Wa ta'zumu jeung gede fi ainis saghiri dina paningalina jalma anu leutik cita-cita naon si goruha leutikna itu himmah itu cita-cita. Watas guru jeung leutik fi ainil azimi dina paningalina jalma anu gede cita-cita naon al azaimu himmah anu garede gitu. Kudu jadi intina mah kudu gede himmah gitu. Warrasu jeung ari modal atau pokok fitahsilil asya'i dina ngahasilkeun pirang-pirang perkara al jaddu eta sungguh-sungguh wal himmatu jeung pangarep anu luhur himmah anu gede cita-cita itunya.
Wa faman atu arisaning jalma kanat eta bukti naon himmatu himmahna itu si iman hifdho kutubi Muhammad bin Hasan eta nalar pirang-pirang kitabna Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan teh jadi ulama anu terkenal kitabna teh seueur gitu. Seueur kitabna teh. Waktarona bari marangan itu si iman bidzalika kana itu himmah waktarana bari marangan bidzalika kana itu himmah naon aljaddu sungguh-sungguh gitu. Wal muwadzabatu jeung dawam angger gitu ya. Dawam lah itu. Fa dhahiru tahari anu zahir annahu eta yen saestuna itu si iman yahfadu eta bisa nalar itu si iman aksaroha kana loba-lobana itu kutub aw nisfaha atawa kana satengahna itu kutub. Fa ama idza kana tuluy di mana tuluy anapon di mana-mana bukti lahu eta tetepikeun itu si jalma naon himmatun himmah aliyatun anu luhur walam yakun bari teu bukti lahu eta tetepikeun itu si iman naon jadun sungguh-sungguh aw kana atawa bukti lahu eta tetepikeun itu si jalma naon jadun sungguh-sungguh walam yakun bari teu bukti lahu eta tetepikeun itu si jalma naon himmatun himmah aliyatun anu luhur layah sulu tah moal hasil lahu pikeun itu si jalma naon illa ilmun angin ilmu qalilun anu saeutik. Wa dzakara jeung nyarioskeun sa syaikhu hiji syekh al imam anu janten imam al ajallu anu agung al ustad Rodiyuddin An-Naisaburi fi kitabi makarimil akhlaq dina kitab makarimil akhlaq. Inna dzil qarnain kana lapar inna dzil qarnain inna dzal qarnaini saestuna raja dzil qarnain lama roda eta dina mangsa ngamaksud itu raja dzal qarnain ayu safiro kana yen nyaba itu raja dzul qarnain lias tau istaulayas taulia karena supaya naklukeun itu raja dzul qarnain alal masyriki ka daerah masyrik wal maghribi jeung ka daerah maghrib syawaro tah musyawarah itu Dzulqarnain al hukama ka pirang-pirang al hikmah qala jeung ngadaw itu Dzulqarnain kaipa kana lapad kaipa bari kumaha usapirunya bakuring lihadzal qadri pikeun ieu ukuran minal muluki tina karajaan. Paina dunia da saesuna dunia qalilatun eta saeutik faniyatun tur anu ruksak wa mulukud dunya jeung ari karajaan dunia hakirun eta anu hina. Falaisa atuh lain naon hada ieu cariosan Dzulqarnain teh kaya pa usapiru li hada teh min uluwil himmati eta tetep tina luhurna cita-cita jadi henteu luhur cita-citana gitu. Pakola teras we ngadauh sa'al hukamau ahli hikmah safir kan lapad safir kudunya ba anjeun li yahsula karena supaya hasil kapikeun anjeun naon mulukud dunya karajaan dunia wal akhirati jeung akhirat. Pakola teras we ngadauh itu raja Dzulqarnain hada kana lapad hada ada ieu hasanun eta alus. Qala ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha kana lapad innallaha saestuna Gusti Allah yuhibbu eta mikaresep Allah ma'alil umuri kana luhur-luhurna pirang-pirang urusan wa yakrahu jeung mikange wa Allah safaha kana handap-handapna itu umur itu urusan. Wakila jeung dicarioskeun di naon fala tanjal lapad fala tanjal atuh ulah rusuh anjeun di Amerika kana urusan anjeun wastadim jeung kudu dawam anjeun hi kana itu amrun tawahu kana itu amrun fama sholat da teu bisa ngalempengkeun asoka kana itek anjeun saha kamustadimin sapertikeun jalma anu dawam gitu. Kira dicarioskeun naon qala lapad qala ngadawu Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah
Di Abi Yusuf ka Imam Abi Yusuf rahimahumallahu taala. Kunta kana lapad kunta bukti anjeun balidan eta anu balet ahrojat anu bisa ngaluarkeun ka anjeun naon almuado batu dawam fidarsi dina ngadares gitu dina belajar lah itu dina pelajaran wa iyyaka jeung kahade anjeun wal kasla sartana kedul pa inna udah saestuna itu kaslun itu kedul teh syumun eta teh goreng wa afatun jeung eta balai auzimatun anu pohara. Qala ngadosa Syekh Abu Nasrin As-Saffari Al-Ansari ya nafsi kana lapad dia nafsi ya nafsi hai diri kuring ya nafsi tegas nama hai diri kuring la turahi ulah ngengke anjeun anil amali tina amal fil biri dina kahadean wal adli jeung dina adil wal ihsani jeung dina ihsan teh dina gawe alus gitu fi mahlin bari tetep dina alawan lalaunan gitu lembut lemah lembut wal adli jeung adil wal ihsani jeung gawe alus kadinya nya fi mahlin dina bari tetep dina lalaunan alon wa kullu dzi amalin jeung ari saban-saban jalma anu ngabogaan amal fil khairi dina kaalusan mutabattun eta eta anu diuntungkeun gitu wa fi balain yang tetep dina balai wa syu'min jeung dina kagorengan kullu dzikaslin ari saban-saban jalma anu kedul ngabogaan sifat kedua wa qala ngadoh musannif wa qad ittafaqo kana lapad wa qad ittafaqo jeung nyatana metukan meneran lika kuring fi hadal mana dina ieu mana naon da'i syiran lapad da'i kudu ninggalkeun anjeun nafsi hai nafsu atakasura kana ngedul watawani jeung kana engke-engke wa ila jeung lamun mah henteu ninggalkeun pasabiti tah kudu tetep anjeun bizil hawani di jajaran jalma anu harina itu palam aratul itu ningali kuring lil kusala ka pirang-pirang jalma anu karedul al haddo kana bagean yuhdho anu bisa dimenangkeun itu hadzun itu bagean sawa siwa nadmin anu kecuali atau salianti kana langsaan wa hirmanil amani jeung dihalangna cita-cita wakila jeung dicarioskeun di naon kamin hayain lapad kamin hayain mang pirang-pirang ti jalma anu kamin hayain mang pirang-pirang tina rasa era wakam ajizin jeung mang pirang-pirang tina kaapesan wakam nadmin jeung mang pirang-pirang tina kana langsaan jamin anu loba tawalada anu kaluar ye hayin teh ajizin jeung nadmin teh lil insani pikeun insan min kaslin tina lantaran kedua tuh loba iya kahade anjeun an kaslin tina kedul fil basi dina ngabahas an syabahin tina perkara pirang-pirang perkara syubhat gitu kedul dina ngabahas perkara syubhat gitu ngedul teh gitu dina ngabahas perkara syubhat gitu ma ari perkara qad alim ta anu nyatana geus nyaho anjeun wama jeung kana perkara qad syukka mari perkara itu qad alim tanu geus anjeun wama jeung perkara qad syukka anu nyatana dimangmangkeun ieu mah min kaslin eta tetep tina kangedulahan gitu wa qad kila jeung nyatana dicaritakeun naon al-kaslu lapad al-kaslu ari ngedul min kilati ta'amul ya tetep tina saeutikna mikir-mikir gitu. Fi manaqibil ilmi dina kautamaan ilmu. Wa fadhailihi jeung pirang-pirang ka fadilahna ilmu.
payam bagi atau peryogi naon ayut iba yen nyapekeun itu si talibul ilmi si jalma nafsahu kana dirina itu si jalma nyapekeun alat tahsili kana ngahasilkeun ilmu wal jadi jeung kana sungguh-sungguh wal muadobati jeung kana dawam gitu bitamuli ku mikir-mikir pi fadhailil ilmi dina pirang-pirang keunggulanna ilmu Painal ilma da saestuna ilmu yabko eta tumetep itu ilmu wal malu bari ari harta mah yafna eta ruksak itu amalun kama baita bala sapertikeun perkara qala anu geus ngucapkeun itu masa amirul mukminin ala Ali ibnu Abi Thalib nyaeta Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah rodina kana lapad rodina ridho orang sadayana ridho kami gitu kismatal jabbari kana bagean ti Allah fina di kami lana eta tetepikeun kami ilmun ari ilmu cek Sayyidina Ali walil ada jeung eta tetepikeun musuh malun ari harta keun we urang mah ilmu musuh-musuh mah harta paina ma ada saya sunah harta yafna eta ruksak itu mah an qaribin tina waktu anu deukeut gitu harta mah sakedeung ge ruksak wa innal ilma jeung saya sunah ilmu ya buko eta tumetep itu ilmu tuh ilmu mah tumetep la yazalu tegasna mah moal leungit itu ilmu wal ilmu napi ujung ari ilmu anu bermanfaat yahsulu eta hasil bihi ku sabab itu ilmu nafi naon husnul zikri alus kacarita keunana gitu wayabko jeung tumetep naon zalika itu husnul zikri ba'da wafatih dina sabada wafatna itu si jalma alus we kacarita keunana teh fa inna udah saya itu si jalma hayatun eta anu hirup abadiyatun teranu abadi gitu wa ansyada jeung parantos nganasyidkeun ka urang sadayana sa syaihu hiji syekh al-jalu anu agung Zahiruddin nyata Syekh Zahiruddin muftil aimati anu janten muftina pirang-pirang imam Al-Hasan bin Ali Al-Ma'ruf nyata Hasan bin Ali Al-Ma'ruf bil murginan nganasyidkeun syi'ron kana hiji syi'ran al-jahiluna nyata hadis nyata syi'ran lapad al-jahiluna rijal majama anu barodo famauta tah eta pirang-pirang anu marawat qabla mautihim dina samemeh mautna itu jahilun wal alimuna jeung ari jalma-jalma anu ngararti wa in matu sok sanajan marawat itu alimun fa ahyaun ta eta anu hariru wal syada jeung parantos nganasidkeun ka urang sadayana Syekhul Islami guru Islam Burhanuddin Syekh Burhanuddin wapil jahli nyaeta syiran lapad wapil jahli jeung eta tetep dina kabodohan qoblal mauti dina samemeh maut tuan ari kamaotan ya ahli pikeun ahlina itu jahlun itu falsamhum atau ari jasam ari badan-badanna itu ahli jahli teh nya qoblal kuburi dina samemeh dikuburkeun kuburun eta anu dikuburkeun gitu wa inna mar'an jeung saestuna jalma lam yuhyi anu teu hirup ieu si imruun bil ilmi ku ilmu mayyitun eta anu maot walaisa bari henteu lahu eta tetepikeun itu imruun hina nusyuri dina nalika hudang ti kubur naon nusyurun hudang gitu Kala ngadau saha goirhul salianti itu saha syekh teh ini tadi ahwal ilmi kana carasan ahwal ilmi ari anu ngabogaan ilmu gitu lah hayun eta anu hirup khalidun tur anu langgeng ba'da mauti dina sabada mautna itu ahwal ilmi wa awsaluhu jeung ari pirang-pirang tulang igel teh sendi-sendina lah gitu. Itu akhul ilmi tahta turabi eta tetep di sahandapeunana taneuh.
romimun tur eta anu busuk gitu nya. Nya rusak lah itu nya. Busuk bisa. Wadul jahli jeung ari jalma anu bodoh mah mayitun eta anu maot. Bahwa bari ari itu dul jahli teh ala saro eta tetep luhureun bumi yazunnu bari nyangka itu Dzul Jahli teh minal ahya'i ti pirang-pirang jalma anu hirup. Wahwa bari ari itu Dzul Jahli teh aldimun eta anu dieuweuhkeun.